ninggi Gusti Senopati panuhun pasakali teuing untuk kenging kasar kedah lemes kedah lanti eta teh sanes kangge Pandita Ciptawening eta lemes kasauran suci kali teh kangge anjeun nyalira eta negeri berarti kajelmaan teh resep kabeh aya wae anu nyawa untuk dina boro wae kajelema dina diri urang oge aya nu sok ngagebruskeun bejatina hate teh aya nu nyalametkeun teh kumaha ieu teh aing teh jeung lapar jeung ngocoblak wae deui ih teh subuh ku ngomong aing teh henteu dulu ejaan pisan kabina-bina tuh ampun teu beunang di ejaan oh ari aing lapar nya atuh kesataan we taan uji teu bisa goga aing lapar deui ieu keur mah keur nguguha indra kila eueuh Ciptawening nyapekeun tawolak duh ampun eta teh gogoda kitu sia wolak itu gedang di katenyo deui ku aing deui gong abdi oge oyong eta kana gedang teh abdi oge oyon gong ku aing dek dirawe entang atuh matusa teu aya nu kagunganana kada wawartos heula kan urip ngambek ka aing pangkat naon aing senopati deuleu tuh ampun boga pangkat dipake nyingsinan batur boga pangkat dipake gede ulu marukana urang pangkat mau ngagubrakeun sebab eta pangkat teh dua alternatif eta kaijina matak nyalametkeun lamun bisa mawana kadoana matak nyilakakeun matak ngabubutkeun lamun teu bisa mawana entong sombong margi ieu dunya teh dua papasangan kulon wetan kitu kaler borang poe dong iki poe caang salah bener aluna laki eta geus ya belum coba wae seperti tadi gok nuhun ninggi jing longo kabelah dinya kumaneh kacu nuhun ninggi mangka Gusti bulan kasih kurang ajar aing teu bisa barang hakan teh hantem ngocoblak si ogog najis teuing aing mah jeung kudu puasa sagala dijajah pisan aing diri aing nu bisa leumpang aing nu bisa ngomong aing nu bisa ngalagedang hak aing aing dek dirawe mumpung si ogog eta gedang dek dihakan ku aing ieu teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinggar papas tena nu tumiba atuh ieu Senopati mong-mong murka ngarawel gedang nyatana di kebon bapatan kukituna memang sanes hukuman ti pangeran tapi laku lampah pribadina parantos lunta tina perjanjian parantos jalir tina janji sulaya tina caritana wujudna saparantosna nuang gedang leungit diri nu sayati ilang warna nu sanyata yang ngelek jadi celeng jadi bagong anu gede sihungan ubah daun deui aing awak jadi kieu ieu ai lah lumpang make jeung leungeun aing deui waduh silaka aing jadi naon deui walah aduh ampun Gusti nu maha nyaan si ogog teh salah omonganana deui ubah ogog sa
Kadieu tingali wujud aing jadi naon deui. Sakit dan nairah kan ningali atuh sakit dan nairah sapi isan ningali wujud ikau dados celeng kaget kunirakan ningali bagong wis kena bikin pinasti kersayang widi kersayang widi Topati ayah begu ampun wing teu bisa lumpat ampun. Tuh ulang oroyan pakong tuwana tuwanin tuwawu. Untung cairkan yaya da kaula moal ngaroga ala pula moal ngaganggu ampura. Gog. Tuh. Ayah pakong bisa ngomong. Ya pakong abang. Gog. Itu sayo dulu itu gedang teh dicapluk ku aing ayeuna aing wujud jadi bagong dulu atuh Gusti Nu Maha Tuh Gog cilaka wujud aing deui cuci sim abdi kumaha aduh cilaka aing jigana kula lamun mulang ayeuna kapusir dayeuh ka nagara moal teu pada ngepung pada neungeuleuh kula warga moal narima kaula jadi bagong Entok sangka terbuk nyerang nyamuk. Patilah aing pada ngepung pasti oge komo deui lamun panggih ku tukang moro moal teu dibuburak aing deui. Moal panggih deui indra kila lamun kieu cerana. Tuh teh pendak di mana? Untuk lakuan ini pakong aing ieu ogog mau murka deui jadi bagong ampun Gusti balik sia ogog laporan ka Cukaraja kaula saurkeun ti mimiti ti tek-tek nepi ka beungek aing mah bisa balik deui aing dek di dieu cicing deui barang hakan mah wah sapangih-pangih we di dieu deuleu naudzubillah min dzalik tekong, minta baung, untuk bonang bicara, untuk bonang dibejaan, untuk nurut. Nah, dan kiri oke, atuh jangan bejaan teh, karena bener, karena bisa selamatkan. Sana jantina bujur kiai, ayo meledos bau mantau di kuku. Nah, jantina bujur ayam, ari enog mah cokot, dan vitamin. Di ladume wujud abitio, juga jama bodoh belelo. Entong nempo syariat duru makola walatang duru makola jadi entong tempo di mana ya tapi tempo jadi pun omongan anak najan si budak angon ini tak bener gugu ini hati-hati dah iya mah kumaha bau bedegong didiakeun ku tujuan montong lo bau aduh banyak ya pakong bisa ngikiki aing teu ngeunah deui aing jeung sedih jeung hayang seuri pacampur jeung hayang hitu aduh wayana deui gong
balik laporan curi nangis montong sesirian aduh aing jadi teu bisa boga calana deui aduh tadi mah ngange-angkean saprak jadi begu jadi bulidir eta aya nu ketempong menuu montong loba omong siago ayo siap balik ke laporan ke jogok buru-buru naon ningit dateng sandika cisi mabdi pada wangsul deui upami kieu carana aing moal balik deui di surat teh jumanti parantos mulih ti arepun di Bagong mong murka anu parantos jadi Bagong duh naon dulu eta aya taneuh nyungkur seungit waing dek disungkrukan dulu itu cacing uning ngeunah juga nate dulu lamun di kota mah aing teh ngadahar mih meureun ieu teh aing dekakan cacing lempon ngadungkuk taneuh teh mun resep uruy gitu ampun deing ieu wah sia dulu tatanen bapak tani ku aing dek diasru kaya ning sampul kentang butor hui bolen wah ganas ganyol wah bulit teuing deui aing wah awas siap wah dek nyalukan heula dulur-dulur anu bangsa jeung aing Bagong waing pada binatang dek dikerid aing bakal jadi hama bapak tani itu kaya nana murka anu parantos jadi Bagong atuh kairing ku batur-baturna bangsa Bagong kene ngaruksak tatanen masyarakat Desa Indrakila ukituna seur tanina anu rugi alatan Bagong beuki dieu beuki nyeurang lampah eta kacarios ti sawarga Maniloka yang otipati jagat nata lungsur saking karaton Himawat sampun wonten karaton Kalimercukonda kasumpingan widadari Supraba anu parantos taat tetiasa ngagoda Arjuna anu tapat di Indrakila tekantun sumping resin rada adik guru pangapunten Punten Putra Batara Indra pangersa ya
Maya Putra Batara Indra ini dalam sampean pengersa Indra nuwun ninggi dateng sandika ujas tuti hidup taktim matening tangan orang tua tengen simpen pungiati pundehing mastaka nuwun ninggi nampi nuwun saha itu Supraba ya mengatlakan semua bukti pokoknya panjenengan Supraba kawanun pangersa diterima coba diuk unjuk sumaga kawanun pangersa diuk Supraba pangapunten adi guru Kakang Panji aduh tiwas semah warsana maya semah kakang ini dapat sampean pangersa di guru ditampi nuhun Kakang Panji Rada agening iya ayah Indra nuhun ninggi semah pangabaktus gua nuhun kasih Supraba nih injuk subanga gatwakeun sebab bekti pokoknya panjenengan diterima Supraba aingnya menang tugas teh anya pikeun ngagoda Arjuna anu keminturaga tepino kumaha hasil anu mawi tiwas kawanun pangersa amuing adi akang oge nguningakeun aya kajadian deui wae adi akibat anu parantos kalangkung adi ulingih mangga dipayun
saga kuman apalita seayana sugan jaga sugan aya nasib hati mas yeye sugan aya nasib hati Pinuning pasewakan busana maneka warna yang ngotipati jagat nata wontening kraton Bali mercukonna Remagan Kian Resin Rada Batra Indra Klian Widatari Dewi Supraba Gunirakaning ngandika leli kedih atap pratela alis manis melas mulis Kakang Pancin Rada kapayun linggihna Kang Nun adi guru puputon kemang kadaton semakeun abdi-abdi sausi ieu sawarga Nuhun pisan kana pembage kalayan agung sucukup lumur jemar kapuntena anu katedang tilukur sausa Prabu Tikana sausabda ampun kakang malum adik guru nguningakeun kajadian tea Patih Dirga Sekti nyatana anu parantos masing pati tumakaning perlaya utusan ti nagara Imani Mantaka si horeng aya buntutna muhaheng akibatna tingali itu lawang serap ketangkep adi guru di dagoran ku sedanten wala dia balad tamtama anu di luluguan ku raja nanya eta Prabu Niwata Kawaca adi guru tiwa sadayana para dewa aya anu kiat adi guru aya anu kiat adi guru paburantak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler sadayana para juata marasa ngajuata para lumanten bayar ubaya paburantak itu adik guru sadaya-daya bubut pangayun timbangan teraju abot enting aya di selira pangresa adik guru meneng Gusti petengat nira wis ujar meneng Gusti petengat nira abdi nira Sulendra salin pawarasa salin pawarasa awurlan mega bodara yang ngotipati jagat nata sakdapan putra wangsumat kanipun peteng penggal Munilak kangan kakang Pancin Rada nuwun inggih adik guru kajadian teh aya buntutna nu kamari teh dawuh nyaan mun kitu mah kakang Pancin Rada
kurang teh hirup studi ajen ku bangsa siluman selemi abong kena sang akang wujud di awak puta diri teraing seksi kalakuan anak ge euwah adi itu paling kasopanan jurig dedemit negara imani mantaka dawuh kedah kumaha carana adi nyangakeun we pun kakang kaselira pangresa moal patos-patos selira jadi pamimpin lagi upami teu diserangan ku rasa waspada sareng perbanda tinggal percanten pun kakang percanten leres kakang Panji Nerada nanging satacana eta kula baden naoskeun ka ieu Indra amarek nanya kumaha hasil ngagoda Arjuna anu keur minturaga Indra lu ninggi dateng sandika anya Indra kumaha pansen teh anjeun jeung widadari sewu menulak saduduka panuhun tiasa ngamaklum kana pihak teu hasilna putra Batra Indra ngagoda Arjuna rupi-rupi cara putra Batra Indra sareng widadari anu 7 yakin Arjuna pageuh teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan teu tiasa kagoda rupi-rupi cara bagja Arjuna Indra nu ninggi dateng sanika sadaya-daya kaula nun teu tiasa hiji urang widadari nu tiasa ngagoda sakumaha parantos disaurkeun yakin kurupi bicara teu aya anu mangapulia kaula nun pangresa teu mampu ngagoda Arjuna anu jumintu raga amuing kitu teu damel kaula nun pangresa gitu menawi teu aya widadari anu mampu anu tiasa ngagoda Arjuna lamun kitu macarana urang hubungkeun we ieu kajadian teh Kakang Panji hubungkeun kumaha adi ieu kajadian ancaman si Prabu Manimantaka si Prabu Niwataka Wacati Manimantaka deui jigan nu bakal ngarengsekeun kana ieu kajadian lintang ti Arjuna anu keur minturaga amuing itu ngumutkeun pameleng kula panempo batin kaula Kakang Panji Nerada